mitra sadaya ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos, atau tipe episode ka episode, ti karaos para mitra, mangjay ngadugikeun ieu dongeng, nyaeta ayeuna nincak bagian ka-74. Memang ieu dongeng rada lami para mitra, rada lami ieu dongeng. Namun mugi-mugi we para mitra penasaran. Da eta jeung para mitra jadi penasaran, anu jadi penasaran, aduh wargi sadaya keukeuh itu penasaran banyak. Da eta penasaran mah segala ditebak, segala aya cek paribasana tunggu dirarucan hang dirumpak bakat ku penasaran jeung para mitra. Aing penasaran jeung kitu jeung para mitra. Kumaha ieu riwayat rawa onom teh kumaha para wargi mangga nyangakeun bae. Ieu dongeng karangan Bapak Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ka-74. Judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana anu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Ono. Dina bagian ka-74 para mitra sadaya. Para mitra pamiarsa, harita Kangjeng Prabu Selangkuning cumarios panjang lebar kapayuneuna para adipati, para narpati, malah para bupati nu araya di dinya cenah para wargi sadaya. Patih oge anu hadir margi patih teh lain hiji bae cenah. Patih aya sababaraha urang. Nya harita Kangjeng Raja neraskeun cariosna. Kumargi anu hadir di dinya pating harulang siga nu bingung. Kudu kumaha ngajawab cenah patarosan Kangjeng Raja. Harita ge para wargi Kangjeng Raja teh nyarita deui sabada nu area di dinya pating harulang caricing bae ngabige teu sanggup kumaha kudu nyarita. Tah kaharti ku kaula oge. Ku caricingna bae bieu Andika malah kaula boga sangkaan goreng. Boa-boa Andika kabeh sabenerna mah geus apal kana kahengkerna kaula, kana kalemahan kaula. Ngan lamun nyoba-nyoba ngiriti ka kaula, Andika sieun dionclah tina pangkat. Padahal meureun pangkat ti diri Andika kabeh, kau kacida dipusti-pusti ulah nepi ka leupas diri Andika. Jadi batan kudu ngiriti kaula bari resikona dionclah diturunkeun pangkat atawa diasupkeun ka pangberokan. Nya meureun mana kitu ge mending keneh mengpencarang kana sagala kahengkerna kaula. Kitu meureunnya. Harita saur Kangjeng Raja atuh ari dituding kitu mah sarerea sanduk-sanduk. Rumasa boga polah goreng jiga kitu. Malah Adipati Rangga harita teh ngawakilan sarerea anjeunna Cumarita. Alias jisim abdi mengpencarang usakadar hoyong ngekeuweuk pangkat kaula nun Gusti. Gusti jungjunan abdi sadaya. Ieu jisim abdi salami ieu ulun kumawula. Bari satya satuhu sanes dumeh ngudag-ngudag dunya barana. Namun saestuna bae hoyong ulun kumawula kaambar hayat pulo majeti kaula. Biasana babakti karahayat teh sok saupamina jisim abdi sadaya gaduh kakiatan kaulana. Hari pangkat teh nyatam lambang kakiatan pisan. Janten saupami ayeuna jisim abdi hoyong gaduh pangkat teh nya alatan hoyong gaduh kakiatan dina makieukeun nasib amarahayat. Kitu maksudna mah kaula nun Gusti. Ceuk Adipati Rangga. Bari geus sanuk-sanuk deui menta sangka nu jadi rajana. Ulah salah sangka kana patekadanana. Ulah cenah salah sangka kana paniatanana. Malah Kangjeng Raja nyarita deui alus.
alus eta pateh kadan teh alus ka bina-bina. Alus ka cida, alus ka bina-bina. Ngan bae kaula ayeuna hayang nanya. Ari kalungguhan kaula aya di mana? Maksud teh di antara nagara jeung rahayatna. Naha kaula sajajar jeung nu dua disebutkeun dieu? Atawa aya di saluhureun rakyat jeung nagara? Atawa malah kaula aya di sahandapeun rakyat jeung nagara? Cing kaula. Hayang nyaho kana pamadegan andika sakabe. Ngeunaan kalungguhan kaula. Saur Kangjeng Prabu jiga nu mentes pamadegan Adipati Rangga. Saliwat mah jiga nu jumet jeung susah kumaha nyapi jawabeun. Tapi ari geuning geus diberewani cumarita mah Adipati Rangga harita teh make sanggup cacarita sagala. Anu cacaritana kieu. Sakumaha nu kauninga. Atuh cenah sanggeus diberewani cumarita mah Adipati Rangga make sanggup cacarita deui. Pangapunten salira kaula nun Gusti. Mugi salira ulah rengating galih ulah rengat mana. Jisim abdi moal culanggung ngawaler kaula nu. Namung ukur bade nyarioskeun raja ti Karajaan Kanditan. Wewengkon cangkuang leles. Di wewengkon timbanganten Kangjeng Prabu Kanditan suanga pangkasan. Ku ambara hayatna teu kenging turun tina kalungguhanana. Inyana mimpi nagara lamina 104 taun. Sanes tegaduh putra tegaduh putu. Namung kumargi ambar hayat teu percanteneun kanu sanes kaulanu. Bok bisi nu jadi gegentosna teu wijaksana. Cek Adipati Rangga. Naha kawajiban kumaha nu ngalantarankeun ambara hayat sieun ditinggalkeun kudu jadi raja teh. Nyatana Prabu Kanditan suang pangkasan teh. Rangga cing sok caritakeun ka kaula. Kumaha eta teh kumaha. Kangjeng Prabu Selang Kuning bangunu panasaran kana eta beja. Salajengna Adipati Rangga neruskeun deui cumaritana. Sumuhun. Kangjeng Prabu Kanditan suang pangkasan teh kalintang hormatna karahayatna kaulanu. Saur anjeunna nu kudu dipuja teh lain raja tapi rahayat. Sababnya di rahayat aya ajen inajen teh. Sang Prabu nyerenkeun sakumna pakaya nagara. Sina diurus ku ambara hayat sakum. Di karaton taya dunya barana. Boh raja, boh patih katut ponggawa tengekewek dunya barana kaulanu. Da sagalana diatur ku ambara hayat. Urang karaton mah ngagunakeun dunya barana sacukupna saperluna bae. Teu medah-meduh kaleulewihi bari rakyat engkak-engkakan kalaparan. Atu urang karaton hartos nama teu loba mayoran kitu diantawisna. Dina ngoning cenah curak-curak kabala kecerakan. Bari rahayat cenah kentel pejit perih beteung. Teu kitu kaula nun Gusti. Estuning atuh. Di eta nagara teh para pamimpin, para inohong anu ngekewek atawa ngeyek gayeuh ngolah nagara teh dijamin saperluna ku ambara hayat. Teu kaleulewihi kaula nun kitu diantawisna. Ayeuna mangga diajen ku salira Gusti bae. Mangga lenyepan wae ku salira Gusti bae. Upami dibandingkeun sareng Prabu Kanditan suang pangkasan, kalungguhan salira ayeuna aya di mana kaulan? Hapunten sakali deui jisim abdi cumarios kitu kaulan Gusti. Bade nyangakeun
nyangakeun upami bisi abdi cumarios teh hartos nama rada hartos nama nimulkeun ewed mana Kangjeng Prabu. Bade nyangakeun ceuk paribasana atuh. Beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun teh sanes bobodohan kaulan Gusti. Upami cariosan jisim abdi nimulkeun ewed mana. Saur Adipati Rangga atuh nguping cariosan bawahanana sarupa kitu. Kangjeng Prabu ngahuleng ngaraga meneng. Kangjeng Prabu ngahuleng ngaraga meneng tos kitu sakedapan. Katinga aya cai soca sakecelak murag kana lahunanan. Katingali dina pamenteun dina rarai Kangjeng Prabu. Harita teh aya cai soca anu mapai pipina, mapai raraina para. Ieu teh nandakeun meureun caritaan Adipati Rangga. Kumanehna ku Kangjeng Prabu kahartos pisan. Aya di mana sabenerna kaluuhan atawa kadudukan manehna ayeuna. Naha medah meduh, naha kumawasa bari rakyat katalangsara atawa kumaha. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu. Kangjeng Prabu Selangkuning ngaraos kagagas ku eta caritaan papatih bawahanana. Sakumaha nu kauninga Kangjeng Prabu Selangkuning ngaraos kagagas ku eta caritaan papatih bawahanana. Nyaeta minangka nama Adipati Rangga. Adipati Rangga geus ngasongkeun kritik para wargi sadaya tapi teu togmo teu sugal. Teu para mitra atuh cenah hartina mah estu malapah gedang dina nyaritana. Bener-bener Adipati Rangga cumaritana teh malapah gedang para wargi sadaya. Estuning caritaana teh leres-leres. Henteu nimbulkeun acenah dina caritaan-caritaan anu jiga demo kitu. Tapi eta pedaran Adipati Rangga mutuh mungguh matak nyeletit kana hate. Matak ngahudangkeun mamaras nu salila ieu keur poekeun. Rumasa kaula rumasa. Rumasa kanyah kaula ka ambara hayat cenga rasa hormat kaula ka ambara hayat. Can satai kukuna mun dibandingkeun jeung kanyah katut rasa hormatna Prabu Kanditan bae Dipati Rangga. Saur Kangjeng Prabu. Pangapunten kaula nun. Sanes jisim abdi bade niat ngawon-ngawon salira Gusti kaula nun. Tadi jadi sebatkeun atuh. Eta mah mung saukur kangebahan bae kaula ni. Salajengna janten-janten naon mah nyangakeun. Bobot pangayon timbang taraju aya di salira Gusti kaula nun. Cek Adipati Rangga bari cedok nyemah deui. Teu nanaon katarima pisan eta panggeuing ti Andika Herangga. Memang kaula sakapeung mah sok salasang. Sok salasang ka sakapeung mah kaula teh. Nya kitu we pangpang nama salah sangka teh. Di antarana bae salah sangkana kaula teh panyangka kaula waktu kaula sanggup ngawangun ieu karaton bari sing sarwa agreng. Sing sarwa agreng dibandingkeun jeung karajaan sejen jeung karaton sejen. Pangonjoyna, pangalusna. Pangonjoyna, panghebatna. Karaton sing sarwa agreng mapaesan tihang karaton kupating gurilapna atuh emas intan berlian. Kaula kalah nyangka yen kaula geus hasil ningkatkeun pangwangunan. Ieu kasalahan kaula nu karasa ayeuna. Padahal meureun ambara hayat mah boa-boa perhiasan emas, boa boga perhiasan emas boa henteu. Boa henteu perak-perak acan. Waktu kaula nyaksian rahayat giak ningkatkeun pertanian.
alus hasil uman hampumakna, alus hasil kebona, alus hasil sawahna, alah kamenta seba leuwih gede kaulat. Beki gede jeung beki alus perjuangan rahayat dina neangan pangupa jiwa. Kalah ka beki gede kaula menta seba pajeg. Malah ku harianeun deui. Alusna ambara hayat dina majuangkeun pangupa jiwana. Malah kaula kalah kamuji maneh pada pajah majuna kahirupan raya teh jasa kaula salaku pamingpi. Padahal nu teklak teklik pae poso ceuk paribasa ngaluarkeun cenah kesang badag kesang lembut rahayat. Di mana hasil di aku eta perjuangan kaula. Aduh karasa pisan ku kaula teh bener eta kacida salah. Adipati Rangga, kaula geus ngarasa salah. Eta nu karasaku kaula ayeuna. Perjuangan ambara hayat tadi disebutkeun teklak teklik. Pae poso nepikeun ka ngaluarkeun cenah ieu bangga naon kesang badag kesang lembut. Kaula nu ngaku yen eta panghasilan teh akibat perjuangan kaula. Nya dipopohokeun we rakyatku kaula. Padahal jasa rahayat eta. Ku goreng pisan anak kitu malaku lampah kaula salula ieu teh meureunnya. Adipati Rangga, saur Kangjeng Prabu Selangkuning geus ngaragrageun Cisoca deui bae ngan henteu nangis nepi ka ngaguk-guk maparawargi sadaya. Adipati Rangga harita ngajawab deui. Teu pisan-pisan jisim abdi nuding salira awon kana padamelan Gusti. Teu pisan-pisan. Teu pisan-pisan kitu Gusti. Saur Adipati Rangga sumembak. Atuh geus kitu mah sinewa katelekasana para wargi sadaya. Harita ge bari itu ieu baroga bekal keur nimang-nimang ajen diri masing-masing cenah kitu. Ngan ari perkara aya euwah-euwah manurek ngaco ke nagara ku jalan barunta. Eta mah tetep kudu direngsekeun secara hukum. Patih wirabangsa can bukti kasalahanana, kajaba mun urang geus nyerak anakna nyaeta Jaka Sampireun teh. Saur Kangjeng Prabu Parawargi. Bade diesnokeun pisan kaula nu Gusti. Eta karaman atuh baris dicerak Kang Gusti Prabu. Saur Adipati Rangga para mitra janji rek newak atawa para mitra sadaya rek nalikung nyaeta Jaka Sampireun nu jadi ulan-ulon kakacoan teh. Alus ayeuna kaula marentahkeun sangkan si Jaka Sampireun dicerak. Lain dumehan cenganna kaula salaku raja mung diganggu lain. Tapi lamun mah dina ngaganti kalungguhan raja teh ku tata cara anu merenah. Tangtu kaula bakal nyaluyuan. Kaula teu narima lamun aya jalma sejen jadi raja naku jalan rarebut jeung ngarampas kana hak batu. Tah kitu pamadegan kaula. Saur Kangjeng Raja Parawargi. Ayeuna urang tunda kaayaan di Karaton Pulo Majeti. Nu keur sumedeng riweuh. Ayeuna urang pindah deui ngabandungan lalakon nyaeta para mitra sadaya Mang Lendra. Mang Lendra nu tos lami teu kagambarkeun. Ayeuna urang bongkar deui anu baheula diteundeum dihandeuleun sieum ditunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Ayeuna urang bongkar deui para wargisan. Urang buka deui, urang bukbak deui carios ngeunaan Mang Lendra. Harita para wargi sadaya Mang Lendra keur ngahuleng we saneng-neng harita teh para wargi. Mikiran nasib dirina jeung mikiran kajadian nu tumiba ka dirina. Naha cenah bet jadi kitu. Harita Mang Lendra tuluy nyarita. Aduh, ya kumaha nya caranya aing hayang balik ka alam aing sorangan nya mah. Aing teu betah ya di dieu.
Geus eces ayeuna mah. Aing teh keur kukulunuan di alam sejen geuning. Aduh. Nyata alam gaib, teu nyata, aneh teuing aing bet bisa asup ka dieu nya. Aduh, kumaha carana balik ieu aing ya. Aduh, teu betah aing teh lila-lila di dieu mah. Aing mah mending ngariung we jeung Aki Darum di ditu lah. Heueuh, jeung si Ujer, jeung si Darja. Inget deui ka Bimarkona aing teh heueuh. Aduh, biasa heueuh sempal ka Piguyon aing teh di lemur. Hari di dieu bet asa kieu geuning aing teh. Aduh, atuh aing bet araraneh teuing make asup ka alam model kieu nya. Aya we pikiraneun teh. Ceuk hate Mang Lendra. Bari harita lajag lejeg sorangan. Ngan sabot kitu kana hatena ujug-ujug aya nu nembalan unina kieu. Naha Andika menijika nu bingung kitu, Helendra. Andika kudu betah cicing di dieu. Dabongan jiwa Andika ayeuna geus nyabeula. Ceuk eta sora. Maneh pasti jaka bantanginya. Dek naon sia ganggu ka kaula bener ge? Ganggu wae ka kaula teh. Ya nu penting mah kaula pulangkeun ye, bantuan ku Andika. Sangat bisa balik ka lemur aing teh. Geus ieu mah pokona mah lah. Oh eta we geus sono tah ka Aki Darum. Sono ka balad-balad uing ye. Si Ujer jeung si Darja. Oke sono lah uing teh yang ngobrol jeung Bimarkona kitu. Sok bantuan uing ye. Omong Mang Lendra. Harita teh para mitra sadaya. Mun kapanggih ku batur, Mang Lendra jika nu keur ngomong sorangan, boa-boa disebut nage jalma edan atau jalma gelo. Tapi nu dicarekan kalah ka ngaheuheuh seuri. Kadenge seuri soteh di jero hate Mang Lendra. Da di luar mah eueuh sora naon-naon cenah para mitra sadaya. Malah harita ge kaayaan teh keur memejeuna sepi jempling. Ge, montong seuri sia. Make jeung seurikeun uing sagala. Tong seuri sia. Jeung naon maksudna bieu sia make nyebutkeun. Yen jiwa uing kudu nya kaula ge jiwa uing teh geus nyabeula. Sok aya wae. Jiwa make nyabeula, teu bisa pokona mah. Uing mah yang balik lah pokona mah ka balad-balad uing. Ceuk Mang Lendra deui para mitra panasaran. Ku omongan jaka bantangin dieu. Ibarat nama Andika teh ayeuna keur nincak dina parahudua. Andika keur nincak dina parahudua. Kahiji parahu nyata. Hiji deui parahu gaib. Eta dua kahirupan nuku Andika ayeuna tetep kudu dipilam. Cek sora jaka bantangin deui para wargi sadaya. Naon sababna make kudu dipilampa? Heran deui. Teu uing mah tetep da hayang balik ka lemur uing. Nyaan geunah keneh di ditu. Barang dahar jeung sambal oncom jawal ada. Ayo. Ngomong eta mah lah. Ulen da. Dar ulen. Belum ketan ulen jeuh. Belum ketan. Make sambal oncom. Duh nikmat. Di dieu mah ira mangin kitu. Ayo. Terus terang we uing teh ye. Yang kene barang hakan ye. Eta lah pokona mah nu kitu teh we babakuna mah. Yang kene barang hakan nu ngeunah kitu pang-pangna mah. Ai di dieu teu mangih naon-naon wing teh. Ceuk Mang Len. Ari Andika bodo teh kabina-bina. Bodo ngagehan batur, tai ka hulu-hulu ngaranna. Kapan ceuk kaula oge Andika teh keur nincak dina dua parahu. Andika pasti dijengkang buah-buah ti kerel. Wayahna saterusna kudu ngajegang dina dua parahu. Lamun nincak nu hiji tadi ge ku kaula disebut Andika baka ti kerel. Omong jaka bantangi. Barang tadi para mitra jaka bantangi nyebutkeun yang Man Lendra keur ngajegang dina parahu dua. Cenah lamun dina waktu ngajegang dina parahu seuk anu sabeulahna dilesotkeun geus tinangtu baka tilalep. Mang Lendra harita atuh ngajawab deui. Teu bisa. Panawa kaula mah yang balik we ka alam nyata. Kaula mah manusia teh jiga maneh atuh. Tadi ge ye kaula mah yang kene, yang dar sambal oncom tadi disebutkeun.
Ayo, sok nya jeung lalab. Aduh, kan enak yeuh. Coba yeuh naon teh? Oh, pokona mah ayo dengan sanguna jeung lauk asin. Wah, nyaan manipulan ye sanguna ge. Malum teh we atuh pare anyar. Ayo, tayang nu kitu kaula mah. Mung cicing di dieu bari nage. Cek Mang Lendra deui. Tapi Raden Jakabantangin ukur kadenge nyekekek seuri. Bali Raden Jakabantangin nyarita kieu. Cik gue balik sorangan. Tapi ulah salah. Raga kasar Andika mah boa geus buruk di dasar ranca. Boa geus hancur alatan buyata. Andika bisa balik ka alam manusia tapi ukur raga lemesna bae. Batur moal bisa mireungeuh ka Andika. Cek Raden Jakabantangin mungguh mata kreuwas keur Mang Lendra. Hah? Baru aing geus kojor? Acan ari paeh. Kapan geuning eta bisa cacarita? Ngan bae di alam nyata mah Andika teh geus teu boga jasad kasar. Mun balik sorangan, cek manusia mah Andika teh jurig marakayangan. Daek disebut kitu? Waktosna para mitra sadaya.